dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Tereng tong, tereng tong. Tah gitu tuh diajak lu manurut teh lanannya. Laju balik diri terus, masya ngaji menang naon tereng tong teng. Lupa lumayannya Masya Allah. 4 bulan 5 bulan 7 bulan 8 bulan 8 bulan leungit ngidamna beda rasa hawana naon resah gelisah leres teh Bu ngalahirkeun teh bisa apa moal najan ibu gaduh putra leuwih ti hiji ge tetep we nu kadua beda rasa nu katilu beda rasa leres dasar pun bojo ge kitu sok masing-masing anak kaya bawaan anak kan anak sim kuring mah nu kahiji namina najwa asa kecap tina naja artina salamet sabab barang dilahirkan ketuban tos teu aya garing tapi teu sesar padahal eueuh pangleueurna eta ngaranna salamet disalametkeun ku Gusti. Anak kadua namina nada pangarsa asa kecap tina nida artina digero sabab dina pandunganna teh 11 bulan lila teuing digero we kuing tengah peuting kaluar moal sia teh mantap panggilanna nada tina nida siga banyak tapi bungun anak katilu tah iklan heula kerek lahir teh baheula oge gitu Masya Allah anak katilu mah punten ce da salamet ye nya ukur 7 bulan rada alit murang kali teh nya aya sebut prematur da jag-jag lahirna oge normal alhamdulillah masing-masing nyandak ciri khas jeung bawaanana leres teh model nu lewat ge pan beda-beda aya Toyota Rush aya Toyota Kijang pan mobil aing mah Suzuki XL7 pan gitu masing-masing bawaanana lah nya dihareupeun ge motor macem-macem aya Yamaha tuh nya masing-masing pan ciri khasna ge nya aya Yamaha ngagerung Yamaha tuh nu geunahan mah Honda tah eta mah Honda ngan suarana we kadang-kadang aing meunang ngahutang mah angsuran angsuran ngalaksona ge kiridit teu naon asa kabayarlahnya Masya Allah aing ngomong naon ngaji malah da kahalangan we ku iklan atuh tadi kennya nya Masya Allah ceuk keur ngalahirkeun susah payah henteu lamun nyebut henteu berarti teu akur jeung Al-Qur'an margi Allah nyalira dina Al-Qur'an nguniakeun wahnan ala wahn naon ibu kasusah di atas kasusah kapayah di atas kapayah jadi saat ibu melahirkan derita di atas derita bener Insya Allah komo pas pembukaan mah nyacenya dan nu nyeri mah sama lain ngaheujeunkeunana tapi nungguan mukana mules cek saha Kang cek pun bojo eta oge wing macan pernah soalna pamajikan ieu kitu Kang euy ka dieu kunaon ieu kecing jalat teu pararugu ciga naik lahiran ayeuna Kang doakeun neng hayang salamet caroge mana hayang pamajikan cilaka atuh coba atuh Kang ngadoa nya ieu ge ngadoa bohong geuning bibirna cicing wae maksudna ngadoa doa naon doa gampang ngajuru apa henteu 12 tahun mas santren encan ieu kieu ngajarkeun doa gampang ngajuru sugan anak urang kamari keur samanan MI nya ngaleseng abdi hideung bin kereng di dia arek macakeun doa gampang ngajuru aya teh kamari nu ngaleseng kitu teu aya nya bawa kusim kuring ka rumah sakit eta di rumah sakit jamaah sadayana biasa geuningnya dokter mah daftar dulu oke. Siapa nama Aang isinya ini kayak gitu BPJS apa tunai BPJS mau teu pinuh sia ruangan yang nyaho tunai ya Bapak ada uangnya aya timang tatang jangan gitu guys nya Masya Allah langsung diurusi Bapak mau nemenin saya mau tapi saya mau pulang dulu mau ngapain Pak mau manggil orang tua saya padahal lain abdi mah kieu kieu punten sok masih keneh percaya karena doa-doa kolot naon sababna kolot mah saceduh metu saucap nyata ayeuna teu ngajak syirik mah tuturkeun kolot mah naon sok aya di lembur-lembur lamun rek lahiran teh sok dijampe heula ku maparaji jadi aya teh maparaji
ayahnya disebut nama paraji pamaberang. Wah berarti itu bisa dinas peuting gitu mahnya. Ganti mah ulah maberang mah mau menang jauh peuting gitu mah mending mah paraji we mah berang peuting paraji mah. Eta di abdi ge aya mah weuing mah kajen teuing bisa ngadoa ge tetep we kakolot masuk menta doa. Kaluarkeun mobil kehalangan motor, cokot motornya dibawa ngadat nu bogana. Weh maling nginjem ngan moal bebeja. Ka mana Kang wauheun sapamna arek ka imah yang mah paraji mah berang. Rek naon itu si teteh rek lahiran. Oh atuh akang panu wae nyokot kumaha mun digebugan batur panu maneh meureunnan minjem lanya sakedeung akang balik deui moal tah jaminanna mobil uing lamun teu balik deui mobil jang ente ya Allah mudah-mudahan akang teu balik deui nya siga sapam geblek nu kitu mah tah sakitu wawuh komo henteu eta bawa motor ka imah Maberang nepi di Mama Berang umur 80 tahun kang geus kolot. Assalamualaikum. Assalamualaikum ma assalamualaikum keluar Maberang muka ke lawang panto cekrek malarat cek uing tewa suara panto geus kodo alam moal teu bualangsak ge jelema ya kaciriceun nu susah mah suara panto ge malarat ai patatang mah tadi uing milu kacai WC na suara panto WC prak tu gablek ngan kamari aya patatang tetangga uing eta orang Bogornya hareupna plak tu gablek bagian dapur dibuka koret teu nyaho patatang mah kumangke beres ngaji urusanana nya alhamdulillah. Assalamualaikum keluar Maberangna waalaikum lila betot aya kena motor bawa wah di jalan ngamuk ieu Maberang can ge beres nembalan geus diculik lain diculik dilatih nembalanana majikan ngajuru manten bawa ku yang di rumah sakit nepi di rumah sakit mana si nengna tuh mah lantai 12 sama kiai gebleng kunaon mah atuh lantai 12 mah orok sia keluar aing modar kunaon oh ngap ye gaul dong mak kan sekarang gak usah pakai tangga mak naik lift mak naon lift teh panto ngapung mana tah aya panto eta mun muka mana ka jero eta bakal ngapung hayu aya ngasaan naik panto ngapung hayu berangkat datang lempang kana liftna teh rada lila da ikan heula liftna oge terus ayam lewah eta nya neangan mobil uing juga neta masya Allah terus tak iya bu minum hajat tadi pengkar we can simpen di nyata tuh nya jamaah ayeuna dugi ka payunan lip kumaha cara naikna kedeung nungguan muka pencet tombol ijo tulisan open muka tet uing asup mena kabur mahayu terjadi kunaon sieun tutung maka jen sieun tutung eta aya tulisan open emang kunaon mah open parantinyeun kue iya mah paranti lempang kaluhur tanpa naik tangga lain tiba lagi open mah parantinyeun kue moal teu tutung aya sup kadinya mah terus kumaha hayang naik tangga ieu mah ada 2 lantai lain 12 lantai salantai mama kuat hayu siap asup naik ka lantai kadua ditungtun kuing hayu mah tama pamajikan di jero geura jampe kedeung memeng ngajampe mah hayang nginum heula Maberang natenya hale caina ge can dibukakeun atuh buka sorangan pan aing mah geus kolot sia teh tanagaan baca ku sini nih Bismillahirrahmanirrahim kumaha marasana eueuh rasaan biasana mah nginum naon susu eta aya susu beruang sarua susu beruang ge eueuh rasaan geus kege dijieunkeun mah teu naon aya kitu mah nuhun sok geura jampe mah bener eta mah beurang ngajampe mana si ucuna tah ma tulungan uing mah sing sabar ya kumaha didoakeun nya cunya coba ningali imahnya heula nya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum waalaikumsalam mainan uluk salam anu ngajawab eta teh karna teh A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alam taro kaifa fa'ala rabbuka Alam taro kaifa fa'ala rabbuka
mama teu anggeus-anggeus aing mah butuh bukana doang si gelo cing bener atuh mah atuh siana ngajedog ulah ngomong wae cicing. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jurik nyingkir setan nyingkah wajurag wajurig wa kunta wa kunti wana wani wau mantak wani ga aing mah wau wauheun ka jurig eta mah beurangan kita nya. Masya maka eta perjuangan seorang indung jeung bela nu jadi bapak heg anak ditakdirkeun jadi aduun jadi musuh. Ibu genah apa henteu? Rugi apa henteu? Rugi boga anak jadi maksudna kumaha Kang jadi anak jadi musuh teh? Di dunyana ieu budak dititah ibadah hararese, dititah ngaji teu daek wae, dititah ibadah teu nurut bae. Di akhiratna ieu budak bakal nyandak indung bapana asup kana jero neraka jahanam. Naudzu. Aya putra teh nu kadua mana disebatna zinatun. Sesuai dauhan Allah, zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banin. Manusia eta dipapaesan hayang ka awewe mun geus boga awe ku lewat nikahna bakal aya nu kadua wal banin boga anak, maka anak eta pernah bisa menjadi perhiasan. Ai perhiasan sifatna ngabungahkeunna tidak selamanya, hanya ngabungahkeun sementara. Sok contohan ku sim kuring. Ibu nu halaladir nu gaduh kongkorong, nu gaduh cincin, nu gaduh gelang eta perhiasan sanes. Perhiasan sanes. Perhias eta kalungna, kongkorongna eta disebut perhiasan. Lamun aya pangabutuh biasana anu dijualna beheungna apa kongkorongna? Beheungna Kang. Kongkorong. Kunaon teu beheungna? Karena kongkorong hanya perhias. Mending teu gablek beheung boga kongkorong, mending teu boga kongkorong tapi boga beheung. Mending boga kongkorong bari boga atuh heuh jelas eta mah sok hayang munah wae pertanyaan oge nya. Masya Allah. Maka eta zinatun teh perhiasan. Di duniana budak teh ngabungahkeun indung bapana. Janten profesor, janten doktor, janten tangtara, ngangkatan laut, ngangkatan udara, kadang-kadang ngangkatan pakaian, oh bebas lah pokok namanya. Pokoknya mah gelarna ge SAG, SE sarjana ekonomi, SPDI sarjana pendidikan agama Islam, SR sarjana ekonomi, S naon lah pokoknya mah SPBU sekalian lah. Paranti ngeusian bensin SPBU mah nya. Tapi eta budak tara ngibad. Eta budak teu bisaeun ngad. Hanya membahagiakan dunia saja, di akhirat teu nyafaatan indung bapana. Udhu. Maka nu katilu ibu anak teh sesuai doa urang dina nalika beres ngalaksanakeun salat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Masya hoyong boga anak qurrata ayun ibu. Naon cenah Kang qurrata ayun teh? Ieu budak janten puputon kembang kadaton panyeleukan berang peuting nu teleh nyantel dina hate ngai tina ati ngagantung dina jajantung sumarambah dina bayah. Budak ieu di duniana nurut ka indung bapa ngabagjakeun indung rama di duniana tur tadi akhiratna mere syafaat ka indung bapana. Alhamdulillah. Hoyong gaduh putra nu kos kitu hoyong. Urang doakeun Al-Fatih mudah-mudahan jadi murang kalih anu qurrata ayun, amin. Ibu-ibu bapak-bapak yang punya anak cucu mudah-mudahan janten anak cucu anu qurrata ayun, amin. Ya Rabbal. Timbul pertanyaan, Kang kumaha supados anak urang incu urang janten qurrata ayun? Kedah aya dua carana. Nu kahiji tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Berikan pendidikan terhadap anak sebelum mereka lahir. Jadi lamun ibu hayang boga anak, akang hayang boga putra putri soleh soleha qurrata ayun, meme lahir geus dididik. Kumaha ngadidikna Kang? Budakna ge can lahir. Dari program hamilnya dong, yang rapi. Ulah padu geol wae. Mantak sim kuring sok ditaros Kang, kunaonnya anak abdi mah salah gaul, baheulana salah ngageol jeung teh.
sok teh saeutik ce pilang bara sebelum tidur sama suami teh ece teh wudu heula osok ece wudu meme sare nu osok os nu taratar loba nama anu nuhun mending jujur heula ananya nya ieu mah boro-boro wudu mending pelembab malam make bonteng matana oge anehnya masya ya kadang-kadang rek sare teh lain wudu kadang-kadang malah riweuh nyinan jamu papana siap malam Jumat perang oke. Aku siapkan ramuan senjata untuk kita berdua siap nuturkeun lah cek salakina teh nyieun kuku bima jeung sari rapet pamajikana saya rapet salakina kuku bima diadukeun dina gelas babarengan barang diasongkeun pareum lampu bapana nu mananya ieu kuku bima maneh nu nyieun aku mah milik teh terserah bapak sok nyokot ti heula bapana nyokot ti heula barang dicekel ternyata gelas eusina sari rapet pamajikanna nyekel gelas kuku bima diinum babarengan teu jadi sarena sabab salakina teu bisa kih-kih acan ye mending wudu insya salah satu tarbiyah qabla wiladah biasana di Bogor mah pangarsa lamun anu keur kakandungan sok ngayakeun pangajian 4 bulanan pangaosan 7 bulanan punten di dieu Tanjung Kerta osok ngaos pangaosan 7 bulanan osok alhamdulillah ngaos 4 bulan osok 4 bulan ngaos osok teu balik-balik 4 bulan nu tadi mah ngaos 7 bulan osok osok percaya ngaos 4 bulan osok tara gitu nah sababna atuh lilating 4 bulan ngaji teu balik-balik mahnya masya yang dibaca kalau di Bogor itu suka surah Maryam dan Yusuf di Bogor mah teuing di Kuningan mah saminya kunaon teu maca Al-Baqarah panjang bagus jawabannya emang bener panjang eta jawaban bagus dan suratna mana oke alus kan orang sok boga ulama panutan para kiai guru orang sok boga amalan mun hayang loba rizki sok maca waqiah hayang dipikanya aku Allah sok maca Ar-Rahman hayang lesotina fitnahna dajjal baca Al-Mulk atau Al-Kahfi bener teu hayang nasib katana suci baca surat Al-Hajj aja nu kakandungan sok surah Maryam jeung Yusuf mun maot maca Yasin geus biasa teu naon nu sanes oge HD kabeh oge Quran mah alus nu teu alus marek nu maot nu naon nu kakandungan tara daek maca Al-Qur eta nu awon mah ngan biasana kadang-kadang sok aya pamenta nu sejen tetangga uing mah aya tetangga nu keur hamil ngagroan ka simkuring aya naon ece kamhir cicing sakitu-kitu nanya ka dieu jeung maca urang mah ka dieu aya naon aang ka dieu aya naon ece lain aang ke peuting ngariung di mah ece mawa santri kunaon kitu ece 4 bulan ngandung rek ngayakeun pangaosan 4 bulanan pangbacakeun ku santrinya surah Maryam jeung Yusuf kunaon maca Maryam jeung Yusuf lain pan ece kieu sok ngaji apa sejarah naon cenah Siti Maryam teh hiji istri nu geulis kawanti-wanti endah maliwarna geulis bawang aja di endah bawati kudrat pamenteuna ngadaun seureum piwir ipis si jeruk sapasi gadona geus indok sapotong pangamulir kuwung-kuwung halisna ngajeler pae mun ditilik digigir bu sinden kabeh di dieu nya panya teh lain sinden nu hadir ieu di sawang ti tukang ditetep diharep sugan istina Siti Maryam mah geulis kawanti-wanti endana kabina-bina sugan anak ece mun awewe geulis ko Siti Maryam kumaha mun lalaki kasep kos Nabi Yusuf emang eta lalaki apa wewe teu apa ada teu 2 SG kadang-kadang manonyol di kenca cenah lalaki tapi kadang-kadang mau pindah ka katuhu siga mah awewe tapi kamari mah di tengah wah bencong jigana ceuc pindah bae atuh orok teh digenya bener cek 4 bulanan 7 bulanan uing maca Maryam jeung Yusuf datang 8 bulan lahiran geus beres nipasna geus jag-jag awakna tos Jumatan dipegat uing kumaehna aang ka dieu kunaon cek keur 7 bulanan dibaca teh surat Maryam dibaca geuning anak aing monyong iya atuh teu nyaho dan dina Quran mah uswat al monyongi cek si horeng salakina nu monyong tuh wajar we milu ka bapak ai kitu mah nya masya tuh ibu jadi tarbiyah qabla wiladah nu kadua mana hayang anak soleh tarbiyatul aulad ba'da wiladah berikan pendidikan terhadap anak setelah mereka lahir pas lahir Kang Tatang ieu putra kasabaraha
Kadua gaduh putra baraha 2 terus deui Kang karak 2 mahnya da gogoh kene Kang Tatang jeung uing awakna hampir sarua kos Cindanjun uing Jun mahna jin tapi nanya hampura da langsung akrab wae jeung Kang Tatang teh tadi teh nya barang panggih oge alhamdulillah sok program deui insya kayak di mana pas anakna lahir pamajikanna keur diberesan ku bidan ye salakina ngais ka anakna adanan punten buukna tibalik ya mah barang lahir geus rege buukna coy terus gimbal ya mah ya nya tuh ku bapana di adanan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nu kenca komatan kenapa manusia mah hirup singkat datang disambut ku adzan terus teh balik ke dianterkeun ku pan kegi urang di adanan deui ku anak urang rengseng ngadanan komatan langsung Kang bun-bunana ku akang rodina billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula wabil qur'ani imama wabil mu'minina ikhwana wabil ka'bati kiblata dang kege urang di makam di talkinan pas datang oge cium tak bun-bunanana mun bisa tambahan biwirna cekel ku curug bapakna bacakeun huwa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa jamilna ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati supaya pasehat wal balagoti supaya naon bilagah biwirna nya osok itu osok tambahan deui hatena Kang dadana usap ku akang cekeleungeun kieu ye bacakeun fa fahamna Sulaimana wa qulan ataina hukma wa ilma wa sakhwana ma dauda jibayu sahbina wa tayra wa kunna fa'ilin ya Allah ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Haruna ya rabb Isa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna bil fahmi supaya faham kana ilmu warzuqnal ilma supaya dirizkian ilmu wal hikmata jeung hikmah wal akla jeung kacerdasan tuh osok itu osok mah boga anak anyar ku ato-atona malah teu di aku deuh anak taha tu tatep teuing ati tatep anak taha pan anak sia meureun nanya nya kesel aing mah sokolot teu ngaku ka anak anak toti itu tatep teuing ieu mah ti tatep ti lajal geus koneng jahe ku sia kadinyakeun ieu mah ti tatep ti lajat ti embe ti ucing budak diajarkeun tai betul tah geus kitu lamun budak mewek ajarkeun zikir la ilaha illallah pan budak sok meweknya sok kitu geuning nya mewekna nya sami wae meureun orok mah kabeh nya sadunia sarua orok mah najan aya keterangan kullu mauludin yuladu ala fitrah apa abawahu gumantung indung bapana punten lain ceurikna eta mah agamana ai ceurikna mah sami wae rek orang Kuningan rek orang Bogor sami ceurikna mah ngan sahea-heana henteu cenah kumaha indung bapana atuh geunaheun boga ciri khas sim kuring aang balap muda ciri khas ceramana teh ibu sok ngahaleuang ngadangding ciri khas Sundana seni Sunda dianggo kana dakwah atau orok uing cerik tengah haleuang hoe 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 anak sanu cerik anak kibualap geunaheun kene aing mah kalem coba anak tentara wah tentara tepan tegas siap rak hormat rak tegap rak anak namewek hoi gandeng cek indungna gandeng hoi ih loba batur harudang hoi anak tentara eta mah nu geunaheun mah anak sinden ngahaleuang sinden mah hoi 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 hoe 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 Bapak RT anu hoe
kaharep RT biasana sok disawer ku RT yang ngomong gitu nya biasana gitu nya itu biasa mah biasakeun teh wayahna ieu mah Bapak RT anu mana eta sinden gitu tah masya tuh ece ajarkan zikir sholawat bari ngais orok teh insya bilang barak kurang jamaah sadanya ajarkan supaya cinta ka Rasul diajakan sholawat bari ngais orok osok itu osok salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah iya sadaya jamaah mugi kubus ijabah iya sadaya jamaah mugi kubus ijabah sing salering angkat zarah ka Mekah rejeng Madinah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah iya sadaya jamaah mugi sing jan amin hiji sareng wali sawargi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sallu ala Muhammad tah kitu ece boga anak mewek teh ajakan sholawat nya budak mewek diajakan TikTok saya tambah budak keur mewek he ilen kitu geulis kieu bener mah itulah kolot gelo atau gara-gara TikTok nepi ka beak tangka cau gara-gara salam dari Binjai komo di Bogor mah keur ieu eta nanya Citayam Fashion Week tah si Bonge jeung si Jeje nu kokot rame nya pada mas santri hadro asupkeun kana TV mah uing asup kana TV pan teu muat TV-na ya mah nu kitu nu keur bobogohan budak lemet divideokeun rame viral siapa nama Jeje awak lagi kituan wae tah ini siapa Roy pacaran kalian? Iya. Gimana pacaran sama rasanya? Selebeu. Nah wudu tuh Kang wayahna ba'da wiladah akang da uing maca pati apa sholawat lamun teu babarengan uing mah apa ge lagu Sunda teu nanaon da lagu Sunda kolot magaranaheun ieu budak mewek diajakan lagu Sunda cincang keling manuk cingkleng mah da cindeuten los kakolong Bapak Satar mahbu apa lagu Sunda eta apa ngan lagamna hese eta manu ieu nu gampang mah cincang keling manuk cingkleng nya cai lagam eta mah apaleun los kakolong Bapak Satar
tuh eta teh lagu Sunda tapi mere pepeling ka urang sadayana bener teu pana aya eta lamun sok diieukeun mah ku urang jamaah sadayana lamun diartikeun cincang kerincing masyarakat Tanjung Kerta jeung sim kuring hayu babarengan urang geura areling geura aribadah berang jeung peuting kadatung api ngajaring ulah hirup lang-lang ling-ling sing sering hudang ti peuting Bapak Haji anu bager sing sering hudang ti tapi katingali ibu-ibu garis kieu mah bapak-bapak karasep tukang hudang jam 3 ki hungkul geus kieu mah eta pake heula kolorna ulah paduh es wae kageuleuh hudang ti peuting teh sol wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ibu, maqamah mahmuda teh naon? Darajat anu luhur di sisi Allah. Saya tanya orang Tanjung Kerta hoyong kenging darajat nu luhur di sisi Allah. Maka syaratna fatahajjad bihi nafilah bihi lumpat kana minal lail dina seperti lu peuting salat naon Kang kumaha urang da salatna salat sunnah seueur salat sunnah teh kumaha urang maksudna kumaha urang tingali atuh contoh kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalah bustosna Rasulullah di mana keur aya kapusing aya masalah salat maka najan teu marentakeun pisan oge jamaah lamun aya kalakuan Nabi disebut hadis afali pagawean Nabi kudu dituturkeun keur aya kapusing sol ece tinggal naros diri sewang-sewan pan masalah urang teh moal sami bener teu Kang abdi mah hirup teh kunaonnya asa dihina wae ku tatangga berarti salat tahajud sing getol abdi mah lain aya kahayang teh daekeun laksana salat hajat nu getolna rumah saloba dosa abdi makang sing seueur salat taubat abdi teh boga anak awewe hiji-hiji di pikaresep kedua lalaki kudu nu mana laki nu bagus yang anak abdi salat istikharah ieu teh loba bencana teu eureun-eureun salat tolak bala abdi mah hayang ka neraka tong salat cicing weh da bener atuh sok weh lain cenah abdi mah tos salat teh langsung hayang menang duit salat mayat berarti miluanana naon nu eueuh di Islam mah geunaheun hayang loba rezeki beurang eta mah lumpatna salat insya masuk duha pirang bara cara oge di sawah cenah sajadah supaya barokah ieu mah salat di sawah si eta ngariung jeung Bang Emok di Bogor merajalela eta Bang Emok amit-amitnya di dieu mah moal ayanya moal aya nu ngaku katingali tiungna ge darainek nu gablek hutang ka si Emok mah diomekeun atuh kanyahoan ya ulah waka diomekeun sia teh aing nempok aing keur nempokeun dikieu-kieukeun mun tiungna atuh jadi kanyahoan tara aing teh nyaho sajelema eta didoakeun ku sim kuring sing loba rezeki jang mayarna amin ieu mah teu maksud sundar sindir ngabejaan nya aya urusan jeung Bang keliling Bang Emok kosipa eta riba kullu lamina batamina haram fanaru auladi lamun beuteung dieusian kuno haram mangka neraka abdi mah ka apa mari mah teu apal tah mun teu apal mah dihampura tinggal bayar lunasan tong nginjem deui atuh Kang lamun aya pangabutuh nginjem ka saha ka tatangga tara dibere da maneh mun dibere tara mayar meureunan ada loba nu kecewa mah lain nu nginjemkeun duit pada mah non lain nu nginjemna tapi nu nginjemkeun sebagian ditagih wae nginjem darah tinggi mayar lemah jantung tungtungna mah punten akhirnya gara-gara tidak ada komunikasi yang baik lamun dibere kepercayaan ku batur diinjeman duit teh kudu tepat waktu mayarna lamun eueuh dina waktuna dijanggian tong nungguan di WA di telepon ece ngabaran ti heula abdi geus usaha ka dieu ka ditu kitu betul sabab punten Kang punten ieu mah nya sedekah jeung hutang bahkan cek Kanjeng Rasul sedekah jeung ngahutangkeun eta pahalana gede kene ngahutangkeun naon sababna nulungan batur nu kasusahan ai sedekah mah kadang-kadang punten batur can pati tarian can pati ripu disedekahan pasti narip mah sedekah tah
mode simkuring ayeuna punten lain agul ku payung butut abdi can uih ieu teh 2 hari kamari di Cianjur tadi pagi di Bandung maka dari ai keluarga Kang Tatang anu awe akang berangkat ti Bogor jam barat teu dibales ku abdi sabab bingung uing mangkat lain ti Bogor ti Bandung coba mau nanya mah kieu Kang bade berangkat di mana jam baraha karak uing ngajawab berangkat ti Bogor jam baraha geus moal dijawab mantak alhamdulillahnya tapi tetep teu nyasar da mapna bener tujuanana ka dieu ti Bandung geus 2 poe ieu teu balik alhamdulillah ayalah ti rumah mun hijina 10 ge kesanya wanti lu gitu tah meureun eta ge biasana Mang Tatang ulah ngagebeg biasakeun we heula anam ni kuat reuas Mang Tatang mah mending langsung ngabegangan awakna moal tenang we heureuy Kang Tatangnya Masya Allah hek beres acara teh Kang Tatang masihan bisyarah ka simkuring kadeudeuh niat sedekah tah eta nya masa simkuring jujur lamun disebutkeun teu butuh mah nya pimoal deui ka dieu teu butuh mah nya ngan aya disebut KPP teh henteu jauh-jauh ka dieu tapi jelema anu nginjemkeun duit pahala leuwih gede ngan nginjemkeun duit kudu boga aturan mun tatangga orang kanyahuan gaji salakina 5 juta nginjem 10 juta ulah dibere moal mayar nepi ka poe kiamat oge mun hutang nalinon gaji na 5 juta nginjem 1 juta teu naon tulungan naon sababna pasti insyaallah mun niatna halus mah bakal kabayar tak kitu jamanya ulah-ulah ngari nyumbang emok nu kos budak paud ih aing mah sumpah nasabah mun kuat kenceng di eueuh ka airana teh nya ulah kenceng teuing teh kadenge ku tetangga aku berjanji bayar hutang tepat waktu naudzu mata kurang kudu silih tulung kanu butuh nalang kanu susah insya Allah termasuk jamaah sedikit saya salapkeunnya aya pesanan di kersana di Pak Haji Dede daripada salah satu panitia pembangunan Masjid Albaniyah di Tanjung Kerta ieu nya nyotong monotot biasa tuh galak aing masalah seutik pan aing main orang dieu atuh hanya aja teh nanaon da aing mah sieun ka ibu-ibu mah kumaha ge sababna mama the power of mama mun mah motor sok di jalan di tengah cicing lila teh disodokna teh hese mama tah lamun dilakson teh lain ka cicing tit lain ka cicing malah ngaliuk gandeng gitu mantap aing meni kena mental aing ku mama mah langsungnya mama albayinah hah? Naon Kang Hisok? Al-bayyinah. Al-bayyinah. Al-bayyinah mun kuat mau tajwid aing ngomong al-bayyinah. Mohon insyaallah urang doakeun doa make dayana. Urang doakeun orang doakannya Masjid Al-Bayyinah mudah-mudahan keur dibongkar keur diruwag tah ieu ladang insya naon saur Kanjeng Rasul man bana masjidan lillah siapa orang yang membangun masjid karena Allah maka bakal dijieunkeun gedung di jero surga amin ya rabbal alamin sok tages apal manya usikeun hate urang bukakeun manah urang bantuan tanpa dipenta Insya Allah Kang sieun susah mantuan masjid teh mana kosomalu abdin min sodakoh tidak akan pernah berkurang hamba kalau dianggo sodakoh insya maka saya dulur jamaah saya jadi contohnya direkam tasok buktina wani sim kuring mawallahi sim kuring ngadamel di bumi pondok ece tidak pernah melibatkan orang lain abdi mah taraku proposal taraku ieu taraku itu geus we hasil dakwah ternyata alhamdulillah jadwal teh teu ngurangan-ngurangan ayeuna ge doakeun keur ngarapihan majlis mudah-mudahan sing loba rezekina amin atuh keur ceramah sim kuring matara ngajual cai ngajual ieu itu nu penting mah dakwah we urang silih doakeun supaya sami-sami barokah amin doakeun masjidna sing loba rezekina amin orang dina sing dibukakeun manahna amin Masjid Agung saurna Masjid Jami'nya berarti babarengan insyaallah ibu idama tabnu adam in qata'amu illa min talatin shadaqatin jariyatin shadaqah jariyah moal bakal lesot nepi ka poe kieu au ilmin yuntafa'u bih ilmu anu dimanfaat nukatilu awaladin solihin yad'u lahu doa anak-anak anu soleh tuh jamaah sadayananya jadi gitu boga anak teh bere lagu nu bagus ulah anu teu bararak
bararagus. Ayeuna urang jamaah sadayana yang boga anak nu kurota ayun maka diantayus namana hiji aya hak anak eta ayu sinasmahu dibere ngaran heula sing bagus karena nama adalah doa boga ngaran sing bagus anak teh supaya naon mulia anakna sabab cek Rasul akrimu auladakum wa ahsinu adabahum mulyakeun anak anjeun jeung baguskeun akhlakna diantayus ngamuliakeun anak teh ku ngaran. Sok coba ngaran si gepeng si hideung halus apa goreng ngaran masing bagus tempelan nami asmaul husna nami Allah mimitian ku abd naon abdu teh abdu misalkan Rohman Abdurroh resep Rozak Abdurroh Rozak atau ngaran dimimitian ku nama Kanjeng Nabi Muhammad Al-Fatih Muhammad naon we heugna naon asal dimitian ku Muhammad ngan ka ditu kudu bagus kos tetangga uing Kang abdi bawa ngaran langsung tina Quran saha ngaranna Muhammad Firaun tah Firaun kurang bagus Muhammad mah bagus abdi mah cenah hayang boga anak teh ngaranna tina malaikat teu naon Jibril tugasna menyampai wahyu ya anak geus gedena teh jadi tukang paket JNE atuh kajen dah halal ieu jadi kurir paket paket baledog batur tuh teu nya nu kadua Mikail hujanan we budak teresepna teh nu bagus mah euceun Ridwan aya teh ngaran Ridwan di dieu aya bagus teh ngaran Ridwan naon sababna penjaga pintu sugan anak urang nu ngajagaan mah urang diasupkeun ngan hapunten aya ngaran Ridwan bener hapunten ngaran Ridwan dina sejarah can pernah malaikat Ridwan asup ka jero surga dilawang we terus ngajagaan jadi hampurannya Mang Ridwan mah nya nelol doang paling teu naon nelol mah nya ngan teu bisa asup jagaan lawang terus banturannya bohong Kang heureuy nya da eta mah malaikat Ridwan teu asup sote aya urang mah Ridwan ngaran hamba Allah mah asup ka surga ngaran sing bagus Kang abdi mah hayang Ijroil ulah eta mah sarem teuing kesalah paham bapana keur gering cek pamajikan bapak sing kuat Pak Ijroil keur di jalan edan cek bapana teh datang anakna balik sekolah Assalamualaikum Bapak Ijroil geus datang maot didinya kene reuwas tuh nya ngaran sing bag wa adaba ajarkeun adab akhlak saha nu ngajarkeun akhlak teh punten sanes kiai nu pertama ngajarkeun akhlak ka anak mah punten kawajiban ngajarkeun adab-adaban lain kiai pertama mah saha al madrasatul ula indung heula tempat diajar anak yang pertama mentak tingali kolot baheula mah dipikasieun ku anak teh sabab naon deukeut jeung anak hoyong mam putrana teh dibeuweung heula nya ceu nya dibeuweung kot bau setan ngarak dibikeun kuat hinyai sungut anak geuleuh Kang geuleuh sote mun cidu sim kuring ka anak ece geuleuh cidu ece ka anak sorangan mah ubar budak tidagor gesek kubuk indung cager berekan letak rehewan kecerok ida calageur anehna teh nyabunya terus budak teh sieun ka indung teh jang ngaji nya mama bade ieu oge berangkat ngaji anak aina kitu henteu tuh boro-boro ngaji sia ka ditu 2000 daek ngaji 2000 sia eta mah aya nu kitu budak aya awas ya 2000 10.000 ayeuna mah kitu Masya Allah da cium tanganna ge loba nu salah ayeuna mah da ningali indungna ka salakina iceu-ceu lamun cium tangan ka salaki kieu ye tah atawa kieu anak ge nurutan kieu kadang-kadang karena iya budak sekolah hujanan kokotoran balik malah ngaledek ka kolot wani budak ayeuna mah di mana sia balik sekolah kokotoran kunaon maneh bajuna kotor malah ngalagu aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi eta bajuna basuh kunaon aku tenggelam dalam lautan cai lencang sama balik sekolah biasanya ke asar ke maghrib di mana heula aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang
Aing mah serius nanya ka maneh teh kumaha si maneh mun bapa maut indung maneh maut aku tanpamu bubuk raginang ampura mang tatang ngelingan ieu mah biasana mun baik ceramah teh sok menang berkat biasana teh biasa mah biasakeun nya bunya alhamdulillah rada sering abdi ka Kuningan bahkan kin malam Sabtu sim kuring jadwal di Cidahu malam Sabtu ayeuna ya di Cidahu Insya Allah malam mingguna di Cihideung Hilir masih kena Cidahu malam Senin di Cidahu mun aya nu manggil di dinya oge eta nya mun teu aya mah rek naon aing kena hulang-hulang ya tapi nyaan serius kayak malam Sabtu aya kayak tinggal we nya malam Sabtu di Cidahu aya Insya Allah aya mun aya si aya aing bener eta mah nya heuh Cidahu mah aya nya bener cerdas ya tapi bener malam Sabtu abdi aya di Cidahu kayak tinggalkeun alamat tapi si rek hadir deui eta mah yang Yayasan Cidahu Kuningan Kang Ahdinya eta Yayasan Cidahu aing teh nyaho teh yayasan Cidahu belah mana tanya pokona eta we malam Sabtu ayeuna lah insya saya kalau nggak menghargai Kang Tatang punten kedahna teh ayeuna ngaos di Brebes ngan ku sabab di Brebes eueuh nu manggil peuting ayeuna teh jadi abdi ka dieu Mang Tatang atuh rek naon sia ka Brebes oge teh puguh-puguhnya dulur eueuh datur eueuh mending ka dieu nya alhamdulillah tuh indungna heula maka indungna soleh anaknya soleha anakna ge bakal insya tapi saya tahu kok ibu hayang disebut solehah hayang teu lamun hayang dibartosan hayang teu ayeuna tos solehan can duka da solehah mah pangkat ti Gusti ngan aya cirina ti Rasul raoskeun ku nyalira ece nu kahiji wanita soleha Kang allati idza nadarta ilaiha syarratka di mana ditatap wajahna pibungaheun ku salaki teh wih ti dieu tarosnya carogena nya bapana naon mau ningali beungeut mamah atoh henteu atoh kunaon tara gering kunaon kitu pan aya panyakit nu ngaranna diabetes loba teh nginum anu amis-amis pan ngopina sok amis wae bari ngopi amis oge ningali beungeut maneh mah pahit rasana berarti piseuheutkeun salaki nu kitu mah nya sing bisa dangdan untuk suam jawab sing jujur masyarakat Tanjung Kerta ibu-ibuna dangdanan jang caroge apa jang kondangan jang caroge apa jang ka pasar jangka pasar jangan salaki mah taradong malah pirang barasa balik nadang danan maniran dut-dut baju ge nu dipake but beungeut camberut bibir samut alabatan tung tut awakna ge eta bau hit parah atuh kitu mah nya tapi percaya kok tadi oke cek pangarsa Kang Haji Syarifnya ibu-ibu orang Tanjung Kerta mah sadaya ge sok dangdan kok jang salakinya asalkeun salakina loba duit mun loba duit mah nya pipina ge diwedakan make Wardah Wardah SR12 mahal eta mah 150 mending Wardah 35 hayang murah bodas tarik gue goceng saparapat panona ge diset biwirna dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage mani cacadelan cadel ogo salah kita gajihan awak disemprot kudu seur eta mah sabab diungu dikumbah-unggah poe di poe tara uyuhan salakina datang ge ogo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akang aya naon geulis anak ae ti naon anak ae no ieu maneh ka mana wae belegug cek salakina ten engko li endud aong mese rokok meuli udud akang tan ten entit hah enten entit nah imane bujal ateu saeutik garo komo carogena gawena teh ngarantau saminggu sakali balikna sono ya saminggu kapanggihna teh
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang aya naon geulis, seminggu lo kita berpisah. Kenapa? Itu terlalu lama bagi mama. Kunaon hono ida endu eli empap. Naon hono ida endu eli. Nah sia sono kacidari endu sekali. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roma. Apa buktinya kau rindu pada aku Rika? Encing cot nrok engka. Naon encing cot nrok engka. Nah sia kancing ge copot androk geus mukain. Naudzuh ibu hayang ka surga. Hoyong ka surga. Surga seorang istri aya pada ridho suami. Kumate ka surgana babari. Pamajikan mah lamun daek nyium tarang salaki pahalana sarwa jeung nyium hajar aswad. Komo mun salakina hideung mah anggap we boga Ka'bah di imah. Muga subuh bari tawaf labbaik Allahumma labbaik. Cium bismillahi Allahu akbar. Masya ciga banyol tapi bener. Surga wanita mah gampang asal nurut kanu jadi salah. Nurut ka Allah, nurut ka Rasul, nurut ka salaki, dijamin ku salaki. Sabab cek Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artosna wallahu alam bil murad. Hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum jaga diri anjeun, jang saha eta teh jang pamimpin khusus dina rumah tangga, pamimpin nyatana salah. Wa ahlikum jeung keluarga anjeun naro dari panasnya api neraka. Ece lamun nurut ka Allah ka Rasul, nurut we ka salaki, ditanggung ku salaki hirup dunia jeung akhirat. Masya. Maka hebatna seorang istri yang berbakti terhadap suami. Punten ece keur ibadah ka Allah, tapi sifatnya sunnah bukan yang wajib. Berbenturan dengan keinginan suami, dahulukan kahayang salaki. Ece keur salat zuhur, zuhur wajib apa sunnah? Wajib. Lamun ke zuhur cek salaki geulis ka dieu tong dilesotkeun salatna sabab keur urusan jeung Allah anu wajib. Mun keur duha, duha sunnah apa wajib? Maka lamun keur duha aya urusan jeung caroge heulakeun jeung caro. Contoh supaya kaharti cek keur duha. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek salakina geulis akang reka sawah punten pangnyandakeun heula kopi esotkeun jeunkeun laci kopi lokos nu heueuh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Geulis akang hayang ngopi. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata kopi neng tol mustaqim. Salah eta teh da duha mah panjang waktuna salaki bisi rek ka sawah bisi teu semangat bere kopi heul jeunkeun. Kakang Gatot Kaca. Mangga kakang gerang ngaleut nuhun geulis. Nginum deui. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha kakang rasana anger. Dele China 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 China. Dele China China China. Dele China 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 China. Dele China 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 herang. Alhamdulillah. Herang itu kategori air murah, murni di mana sih teh? Tapi pan aya ieu super nu mahalnya kayak jang di mobil ya. Alhamdulillah. Ta ece upami geus nyuguhan caroge mangga duha deui. Cenah kang ai geus kaganggu teh sok sange kana duhana oge wios ce. Lamun ece kaganggu duha karena suami keun teh teuing. Ece teu kudu duha deui. Kenapa? Karena pahala seorang istri nyuguhan cai sagelas ka salaki sami jeung urang salat sunnah 200 rakaat. Masya. Aya orang Tanjung Kertanu salat sunnah 200 rakaat pernah aya. Tawa ka orang dieu abdi can pernah ce. Urang mah ulah waka 200 rakaat, 2 tilu heuraanan taraweh. Taraweh kamari ke bulan puasa di dia bara rakaat punten. Mangga hayam deui wae. Ayam deui wae alhamdulillah.
Berapa rakaat di dia saminya 25 aya tenan naon 25 berarti witirna nu 5 bade 27 heug witir nu 7 28 heug witir nu 8 da witir mah teu aya batasan asal dituntungan ku hiji ganjil teh ada witir mah kudu ganjil pangsa eutikna hiji ngan taraweh mah biasana ayeuna hadiyin mah nya biasana mun uing ye nya sok 20 tarawehna 3 witirna di dieu sami mun kang tetangga abdi mah 11 tenan naon 11 bener 23 ge bener nu teu bener mah nu taraweh geus kitu we ieu mah riweuh cenah di Tanjung Kota mah taraweh teh 23 pan NU ditu mah cenah 11 Muhammadiyah ari maneh teu indah abdi mah taraweh nah eta nu parah mah ngan biasana ieu nu 23 termasuk sim kuring ieu ibu-ibu sok wani ngintip ka imam sok dipilihan imam teh nu gancang daek si eta mah saha imamna euy aduh hayam pelung teh lila imam panjang Allahu akbar cai ibu-ibu teh beres subuh Bismillahirrahmanirrahim cek bapak-bapak udud heula kaburu batur taraweh bapak-bapak ngarokok mantap lewat RT kenaon Kang nungguan Fatihah teh can beres emang kakarak iya kana buduk tadi keneh RT ti heula mun beres bejaannya teh siap RT ti heula ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin RT teriak nu ngarokok paehan kabeh rokona lain jelemana asup takbir Allahu akbar talakbir rapih kabeh tereh coba beres Fatihah masuk tereh sok Bismillahirrahmanirrahim Yasin sukan mah pindah di Tanjung Kerta ieu mah kunaon kitu maca Yasin imamna di demo ku ibu-ibu carekan ku DKM pusat dieu naon ulah maca Yasin kunaon batur nu puasa memang kunaon beres tarawih jam 4 ira saurna sia teh nyamuang ke penting mah diumumkeun ku jamaah masyarakat ke penting tarawih deui nya di dieu nya wayahna insyaallah imamna moal maca Yasin mun imamna maca Yasin urang kunci di luar malam kadua imamna eta keneh barang rek salat ibu-ibu ngecewes ece ka dieu kunaon eta imam nu kamari kunaon kitu lila pan diomongan ku DKM menurut mun teu kumaha si ieu ngecewes we ayo ece ka dieu urang tungguan heula we Yasin moal mun Yasin urang kabur ayo cicing we duaan eta mana bedug lain salat ieu duaan imam mulai Allahu akbar ece pondok ayeuna mah kamari mah panjang bener ih ngecawos we bisaan diwirna teh nya masya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ece gancang kaburu nonton Ikatan Cinta alhamdulillah si Aldebaran balik deui ayeuna mah si gelom film pikiranna teh hina jubilanya bener si ieu mah atoheun ece ayo salat ke heula Yasin moal ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ece Yasin mah teh nyaho aing oge Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqiah ece waqiah emang kunaon waqiah dulurna Yasin 2 lembar waqiah teh 2 lembar subuh deui wae urusanna aduh cemanya urang masuk teu sabar matak sok loba nu tarawih nu gancang meunang teu tarawih gancang meunang asa sing ben gancangna make aturan ye di bejaan ye nya bisi nu hilap ieu mah nya
Dina salat aya rukun salat ayat 17 sekitar Safinatun Najah ayat 13 cek Riyadul Badiah Fathul Muin sarwawe dengan beda cara ngitungna nu 17 kabagi 3 nu kaji rukun qalbiyah ngan hiji nyatana niat dina hate nu kadua rukun qauliyah aya 5 hiji maca takbiratul ihram nu kadua maca Fatihah nu katilu maca tahiyat nu kaopat maca sholawat nu kalima maca salam rukun qauliyah kudu bibir jelasna kadenge mahrot tajwidna rukun qauliyah sisana rukun fi'liyah pergerakan aya ngaranna tumaninah sanggeus ruku teh sabada ruku aya tumaninah sabada itidah aya tumaninah tah nu tilu eta mun beunang sampurna najan gancang salat tarawihna sah kitu rukun qauliyah kudu jelas heuh gancangkeun Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin sakitu we sedeng jam 8 saparapat beres ieu mah tarawih mulai jam 7 lewat 3 geus bubar tarawih mah teu ka mana tajwid ka mana teu jelas tarawih alabatan demo Sayyidina Muhammad Syekh imam maju Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim dinukum waliyadin Allahu Akbar Sami Allah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Sami Allah iya Assalamualaikum slow way Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Sami Allah iya Assalamualaikum beres taraweh aki-aki arautah abah kunaon mabok taraweh ning mabok aing ruku imam sujud aing sujud imam leungit ka mana buah tah eta teh jamaah sadayana teu sah naon cenah sabab mahrot teu jelas tajwid teu bener slow way naon mencek urang mah sallu ala Muhammad sallu alaihi slow way batur ma'at tahiyatul mubarakatus sholawatut imalain iya ta eta teh teu sah ngan ieu nu ngarekam ieu nya nu ngarekam mun ngupload ulah sok diputang-potong aing riweuh ngalawan netizen aing majarkeun cenah ceramah temanya salat tarawih kitu justru keur ngajarkeun aya tarawih nu bener aya anu salah dipotong aing maneh nu menang duit aing nu ka netizen bohong kang heureuy uing saya mah tidak punya YouTube satupun saya tidak punya YouTube lobana YouTube eta mah diupload ku nu mararanggil bebas silakan saja niatna syiar dakwah teu meunang investasi teu meunang fee dina eta teu naon nganitip lamun aya iklanna bere kiai setempat anu ngajara budak laleutik nu karna Allah insya sakitu amanat uing mah teu loba ngan ulah sok diputang-potong riweuh ngalawan netizen teh batur nu ngupload aing nu diomongkeun tapi saya tidak pernah marah kunaon ngaranna lagi di dunia di dunia mah moal lepas tina netizen aya nu resep aya nu teres wa min kulli syai'in khalaqna zaujain moal bisa dipikar sepu kabehan moal bisa dipikang ewa ku kabeh dan nu hajat ge sami Kang Tatang lu mah nu ngomongkeun beres kondangan can nepi ka imah can beres ngomongkeun nu hajat eueuh tadi kondangan teu kondangan jeung naon daharna jeung helm naon helm endog di belah dua mane mah ngeunah keneh ngadahar helm endog di belah dua aing mah nyokot nu badag sugan teh daging horeng laja sok ayah nu kitu teh eta teh nya bener teh geus teu naon lewatkeun di dunia ieu kege aya balitunganana bener teh tuh masya Allah nu katilu idza gita anha fadzat kapi malika wa nafsiha namun ibu hayang disebut soleha punten nu kadua idza amarta atau aska dititah nurut nu katilu di mana salaki jaga kehormatan tah lamun indung nang geus soleha salakina soleh insyaallah ngadidik anak jadi jelema soleh insya mua pati hese geus rada gede titipkeun ka kiai titipkeun ka pasantren sakolakeun si luhur ngajikeun sing anggeus insyaallah ieu budak jadi qurrata ayun di dunia ngabungahkeun indung bapa di akhirat nyafatan indung bapana amin ya rabbal alamin jamaah muyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala sajam setengah sim kuring ceramah mudah-mudahan sing aya manfaatna amin di dua poe bener-bener can istirahat doakeun sim kuring sing disehatkeun ku Allah amin ya rabbal alamin tong waka ingkah tong waka bubar sancan ditutup ku doa nya insyaallah buah tina ieu acara teh nyatana doa panutupna nya ke doa nama kiai setempat wae sim kuring sami hoyong didoakeun ka orang dieu di sim kuring cekapkeun sakitu bae kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten inti yang saya sampaikan kalau punya anak ingin qurrata ayun sing bisa ngadidikna ngabingbingna ngajarkeunana
insyaallah. Wa kun akhiri mubtadi musabihan wa kulli istighfasa dinasihan wa astighfasa bi ta'amuli wa in badihatan fala tubadili. Bobona sapanon carana sapakan bobot payon nimbang taraju gapuran ning rahi catingkani kabuk kembang pinitik sinebaran sari-sari permios lain tesono amitan lain bosonan kawungku ku waktu kauger ku aturan. Ragesa belah di Banjar diremekeun tah duanana pamugia Allah ngaganjarnya lametkeun kasadayana. Salamet Bapak Tatang sinarang istri sakulawargi nu hajatna amin. Salamet murang kali khusus nu di Sundatanana intina mah murang kali anjeuna amin. Salamet para kiai sinarang para jamaahna. Salamet para pamimpin sinarang masyarakatna. Salamet urang sadaya nu ngariung dina ieu tempatna. Cikuray gunung, cikuray ibu-ibu anu balalager, iraha kajampang deui paturai mah urang paturai insyaallah patepang deui insyaallah patepang caladi entepna upih Bapak Tatang anu bager cakaka nangkring nekawat Bapak Tatang abdi bade teras uih geura siapkeun eta berkat siapkeun eta kurang kenceng siapkeun sakai dia meh loba siapkeun. Hatur nuhun dukunganana. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun ka pangarsa Kiai Alhaj Aang Bapak Kiai Balap Muda anu alhamdulillah mudah-mudahan urang sadayana tiasa kenging ilmu anu manfaat anu parantos didugikeun ku mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dipasihan sehat wal afiah, dipasihan lancar tina sagala rupi aktivitasna utamina aktivitas dakwah anu parantos lintas kota. Mudah-mudahan senantiasa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala, dipasihan barokah manfaat fid dunya wal akhirah amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajeng acara anu katilu atau anu terakhir nyaeta doa penutup anu insyaallah bade dirugikeun ku kasepuhan. Mangga waktu sinareng tempat disumanggakeun, mangga kasepuhan. Insyaallah menawi ditutup ku mahalul qiyam ku maulid sinareng doana doa maulid insyaallah mudah-mudahan tiasa janten kawarokahan kangge urang sadayana. Mangga hayu urang sami-sami satacan uwi ngadeg heula sasarengan. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam
صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد ضيا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حوضك الصافي المبرد مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين أين العيد تهنأت مرحبا مرحبا بالطائل إليك مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وأتاك العود يبكي خادعا
الفرات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله وكرم يا سعدين وتنادوا لراحين صلوا على النبي محمد ودمع السائل قلت كيف لي يا دليل صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسم يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وكريم الأرواح منا يا الله وبلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبلغ المقدر أن يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لنا آمين آمين يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفينا كريمنا وظهرنا مولانا محمد آمين. سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب الشفاعة ويرجو رحمته ورفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وسبي سالكين على منهجه القويم اجعلنا من خير أمته واسترنا بذيل حرمته وانشرنا غدا في زمرته واستمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحين متمسكين بسنته وطاعته ومتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق
الخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا نهقد راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت من توبة ذنوبه وسترت برد المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية ونحن منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنمائك ساكرين واليوم لقائك من الذاكرين واهدنا بطاعتك مسغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مهضولين واختم لنا من بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سربة هانئة لا نذمو بعدها أبدا وانصرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hatur nuhun rangkaian acara dinaungi ieu parantos sadaya dikabayakeun mudah-mudahan tiasa